Dirinya aku naon nya. Yang nu galau gitu. Urang teh berat kenyerian berat. Ku adi Ku Adi. heeh. Emang ku naon di mana? Ya berat. Urang teh sapeuting teh mikir berat aing teh dosa naon gitu euy. Adi urang teh nya ka adi teh kitu urang teh dosa naon, salah naon. Padahal urang berat kurang kumaha ka adi berat. Begitu ditinggalkeun maut ku bapa. Da maena leutik keneh pa jauh da. Beda taunna ge berat atuh, beda hampir beda 7 tahun jeung adi teh, jeung urang teh. Urang teh disakolahkeun berarti leutik nya. Nepi ka bisa usaha maena ayeuna. Kari-kari berat ayeuna sok bayangkeun ku eta. Kari-kari maena rek kawin ayeuna. Rek ganti kakak. Urang teh sedih berat. Kileupung anjing ieu. Ampun teh. Ya. Maksudna ganti kakak kumaha teh? Make jeung jadi sedih. Yeuh, Adi arek kawin dukung angguran mah da jelema normal pan meureun kudu atoh di dinya teh. Terus ayeuna masalah eta kakak naon masalahna anjir jadi sedih di dinya. Ya. Cek urang asa moal aya nyaana lanceuk ka adi sok. Moal aya berat. Heueuh. Paham, urang oge paham, urang ge sarua, urang ge boga adi. Urang nyaah ka adi urang. Nyaah, sarua meureun sarua. Tapi naon nu jadi masalah ieu di dinya nepikeun ka sedih. Naon nu jadi masalahna? Ulantaran ganti kakak kumaha? Ya, didinya teh ulah mihak euy, ulah mihak ka ditu. Urang teh yang kaubaran, kudinya teh berat, yang kaubaran mun bisa mah. Heeh, tapi kan kudu paham atuh urang ge kudu paham heula naon ieu nu dipika sedih teh naon kulantaran ganti kakak atau kumaha teh? Heeh. Kunaon maena yang ganti kakak? Apa hiji-hijina urang? So, eueuh deui. Pedah manehna rek kawin ka urang Bandung. Hayang ganti kakak da nyeri atuh berat urang teh. Nah, Cek aing mah mantes adina hayang ganti lanceuk mah nya guys ya. Anjing rampag atuh lanceuk lagi.